Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi syurillahi lahum al-Fatihah. إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخنا خصوصا أمهات محمد جمعنا. لله لهم الفاتحة. Bila mu'alif ada kita bila beratisi radhiyallahu anhu rasulihi wa muruhi wa masyayikhi wa ahli baitihi billahi lahum al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa radhiyallahu ta'ala anhu sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa syakirin. Hamdana imin hamdai wa bi'amahu wa iqabi masjidan ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa bi sultanika wa qadim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan tuqina biha min jamil ahwal wa afat wa taqilana biha jamal hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyiat wa tarfa'una biha innaka ala darajat wa tuballighuna biha usuliyat min jamil khairat wal hayat wa ba'da al-mamat. Salim tasliman katsira. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'alil jannata maswahum. Allahumma ighfir fi qabri nur wa rahmatan wa maghfiratan daimatan ila yaumil qiyamah. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al quburahum khawfatan min khawfil nar. Allahumma taqabbal wa silsalahu kama qala min al-Qur'an al-Azim ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu waj'al jannata maswa'u. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma inna wa ahwatuha eta tansibu isma wa tarba'u al-khabara wa hiya eta inna wa anna walakinna wa ka'anna walaita wala'ala taqulu inna jaidan qaimun balaita amrun sahisun Bama asbaha Dalika wa makna inna wa anna etalita ukidi itaan walakinna etalil istidraki wa ka'anna etali tasbihi walaita etali tamani wala ala etali taraji
amma dhanantu wa ahwatuha eta fa innaha eta tansibu al-mubtada'a wal khabara ala annahuma eta mabulani wahia eta donantu ento wahasibtu wahiltu waza'amtu wara'aitu wa'alimtu wawajadtu watakhadtu waza'altu wasamiyatu taqulu donantu jaidan muntalikon wa yatu amran sahison wa ma asbaha talika kemari urang parantos ngabahas amil nawase anu nomor kahiji nyaeta kana narang pirang-pirang akhwatna ina makalah anu nembe urang insyaallah membahas masalah amil nawase ina sareng pirang-pirang akhwatna kakumaha barang resta uninga amil nawase anu dicarioskeun dina kitab julumnya eta ayat 3 bidikana ing akhwatna dua ina sinareng akhwatna nokatiru donantu sinareng akhwatna anu tilu dibagi dua aya anu sok disebut
amil nawase syukro robah kana mubtada jeung khobar lelutikan usina ya dua hiji kana jeung akhwatna nu kadua inna sinareng akhwatna nu kadua amil nawase kubro ngarobah kana mubtada ngarobah kana khobar secara gegedean tegesna dua nana dirobah asalna mubtada jadi maf'ul kaiji asalna khobar jadi maf'ul kadua dayana saura jangan musannif wa amma inna wa akhwatuha fa innaha tansibul isma wa tarfa'ul khobar anapun ari amil nawase ina sinaran pirang-pirang babaturanana eta sok nganasobkeun kana isimna anu asalna mubtada sok ngaropakeun kana khobarna asalna mah khobar mubtada Aidun qaimun datangan ku inna jadi dibaca inna jaida qaimun. Dan anu tadi mubtada tarkibanana jadi isim inna qaimun anu tadi khobar mubtada jadi khobar in aya sabaraha itu inna jeung akhwatna maka ajengan musannif ngajawab wa hiya inna wa anna walakinna wa ka'anna wa laita wa la'ala inna jeung babaturanana hiji lapadna dua lapadna tilu lapad lakina opat lapad kaana lima lapad laika genep lapad lahla bisa kurang-kurangna ayat benar nah ana lakina kaana laika sinareng lahla contoh inna jaidan qaimun inna amil nawase sugro jaidan jadi isimna inna qaimun jadi khobarna walaika amron saisun laika amil nawase babaturan in amron jadi isim laika sahisun jadi khobar laika wa ma asbaha dalika jeung perkara-perkara anu nyarupaan kana anu ieu wa mana inna wa anna li tauqidi inna jeung akhwatna ngagaduhan makna anu tertentu nu kaiji makna lapa inna jeung anna eta pikeun taukid tegasna pikeun mageuhan caritaan nu tadi bahasana inna jaidan qaimun anna jaidan qaimun saknya-nyana dijait eta anuna jadi dina inna sinaran anak ngagaduhan makna taukid jadi lain ukur nyaritakeun tapi mageuhan cari kadulu lapad lakina ngagaduhan makna
istidrak. Apa istidrak? Nyusul caritaan anu geus diheula. Walakinna Zaidan ko imun jeung tatapina Ki Zaid eta anu na muka opat lapad kaana ngagadukan makna asli ngarupakeun kaana Zaidan asyadun kaya sanyanya Ki Zaid eta asyadun macan lajeng nu kalima laeta ngagaduhan makna tamani artosna ngarep-ngarep anu moal pihak do saperti layatas sababa yahudu yauman hayang deui kaoraan balik deui aki-aki nyarita layatas sababa yahudu yauman ada ukuran aan miskolot hayang deui jadi pemuda deui bakal bakal semua eta anu bisa dioskeun teh maka disebut nanti tangan nih ngarep-ngarep anu moal dihasilin atau jauh dihasilin. Genep la'ala ngagaduan makna taroji tegesna terwaku ngarep-ngarep perkara mudeet dihasilina. La'ala habibi wa sholah hayati babagi kita bobok mungkin kejadian kita bahasa mungkin. Maka lama ngagaduan mana taruji harusna ngarep-ngarep anu deet dihasilin anak beres urang ngabahas masalah amanahina sidang akhwatna nusuk amal dan sibul isma wa tarfa'ul khobar ngaropak naon ngarasubkeun kana isina ngaropakeun kana jadi khobarna inna babaturanana jumlah jamai ayatna hiji inna dua anna tilu lagina opat kaana lima layaka genep lala inna jeung anak ngagaduhan mana tauhid magihan caritaan lakina ngagaduan mana istidrak musul caritaan tidula kaana ngagaduan mana tasbih nyarupakeun laeta ngagaduhan mana tamani ngarep-ngarep anu jauh dihasilunana lajeng la'ala ngagaduhan mana taroji atanapi tawakuf harusna ngarep-ngarep perkara anu deet dihasilunana salajengna wa amadonatu wa akhwatuha fa innaha tansibul mubtada wal khobaro ala annahuma maqulani laha. Adapun hari amil nawasih anu nomor kapilu nyaeta donan tu sunareng babaturanana atanapi anu sok disebat amil nawasih kubro eta amanah sok nganasogkeun kana mubtada sok nganasogkeun kana khobar ala annahuma maqulani laha mubtada dijadikeun khobar naon makmul kaiji dina donan ujung babaturanna lajeng khobar dijadikeun mubtada naon makmul anu kadua dina donan tu sunareng babaturanna. Jadi donan ujung babaturanna anu jumlahna kurang leuwih aya 10 eta sok amanah teh nganasubkeun kana mubtada nganasubkeun kana khobar
eta mubtada jeung khobar jadi robah tartibanana jadi robah maknana asalna mubtada jadi maf'ul kahiji asalna khobar jadi maf'ul kadua donantu jeung babaturanana pada asalna mubtada jadi maf'ul kahiji khobar asalna khobar mubtada jadi maf'ul kadua jumlah jamle donantu jeung babaturanana eta aya 10 hiji lapa donantu contoh seperti donantu jaidan muntolikon geus nyangka kaula jaidan kati jaid muntolikon kana leumpang asal nama jaidun muntolikun kadatangan donantu jadi donantu jaidan muntolikon no kadua hasitu contoh hasitu al-habibah qadiman hasitu geus nyangka kaula al-habibah kamang habib kakakasih qadiman kana anu datang asal nama al-habibu qadimun tilu khiyatu contoh seperti khiyatu al-hilala laihan yaitu geus nyangka kaula al-hilala kana tanggal laihan kana tembong asal nama al-hilalu laihun opa za'amtu contoh seperti za'amtu bakron siddiqon za'amtu geus nyangka kaula bakron kaki bakar sodikon siddiqon kana loba benerna asal nama bakrun siddiqun lima ro'aitu contoh seperti ro'aitu sidoko munjian ro'aitu geus ngayakinkeun kaula asidko kana bener munjian kana anu nyalametkeun asa nama asidku munjiun kagenap alimtu contoh seperti alimtul juda mahbuban alimtu geus ngayakinkeun kaula al juda kana berehan munjian itu mahbuban munjian kana anu nyalametkeun lam alimtu contoh seperti alimtu juda mahbuban alimtu geus ngayakinkeun kaula al juda kana berehan mahbuban kana anu dipika cinta asal nama al judu munjiyun tujuh wajadu contoh seperti wajadul ilma nafi'ah wajadu geus manggihan kaula al ilma kana ilmu nafi'an kana anu manfaat asalna al ilmu nafi'un dalapan ittakhaddu contoh seperti ittakhaddu iddah jaujatan ittakhaddu geus ngajadikeun kaula iddah kangingindut
zaujatan kana jadi pamajikan hasanama indun zaujatun salapan jahatu contoh seperti jahatu dina ibrikon jahatu geus ngajadikeun kaula autina kana tanu ibrikon kana tendi hasanama atinu ibrikun 10 sami'tu contoh seperti sami'tu zaidan mutazawwijan sami'tu geus ngadamu kaula zaidan kaki zaid mutazawwijan kana nikah hasanama zaidun mutazawwijun donatu sinarang pirang-pirang akhwatna nu jumlah jamlai ayat 10 sakali deui amal teh sok nasokkeun kana mubtadana sok nganasokkeun kana khobarna tegasna mubtada dijadikeun maf'ul kaiji khobar dijadikeun maf'ul kadua dina donatu sinareng pirang-pirang akhwatna lapat alimah anu maknana nyamuk lapat ro'a anu maknana ningali atawa anu maknana ngimpi lapat dona anu maknana sangkaan is eta lain amil lawaseh kubro tapi anu jadi nawaseh kubro mah dona anu maknana sangkaan anu kuat doa jeung alimah anu boga makna yakin karena jeko idah ipiti sok baca isi bidona kok di sawinya deui amanah ina jeung babaturanana sok manasokkeun kana isina sok ngaropakeun kanu jadi khobarna ina sareng babaturanana jumlah jamai aya genep ina jeung anak ngagaduhan makna tauhid magehan caritaan lakinna ngagaduhan mana istidrok nyusul cerita anak itulah karena ngagaduhan mana tasbih laita ngagaduhan mana tangan nih ngarep-ngarep anu jauh bihasilunana lala ngagaduhan mana taroji adana bitawahu ngarep-ngarep perkara anu deet bihasilunana anakon awaseh kubro eta donantu sinarang pirang-pirang akhwatna eta sok amal sok nganasokkeun kana mubtada sok nganasokkeun kana khobar mubtada dijadikeun maf'ul kaiji khobar dijadikeun maf'ul kadua jumlah jamai donantu jeung babaturanana eta ayat 10 Bangna disebut nawasih kubro sebab ngarobah karena mubtada jeung kana khobar secara kegedean mubtada dirobah dijieun maf'ul kaiji
khobar dirubah dijadikan makmul kedua. Pengajian urang dina kesempatan tetap sakitu mudah-mudahan aya manfaatna khususna kanggo urang sadayana umumna kanggo wargi-wargi urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.